kitabul udhiyat utawi ikilah iki iku suwiji kitab hale tetep ing dalam mertelakeun udhiyah kurban hiya sunnatun utawi udhiyah iku sunnah la tajibu illa bil tizam ora wajib ya udhiyah angin kalawan den wajib wa yusammilan dan sunahkeun li muridiha kade wong kang ngarepakeun ing udhiyah ala yuzila syarahu ala zafrahu dan sunahkeun apa yen tah ora ngilangkeun ya murid ing rambut teh murid lan ora ing kukune murid ya syidul hijjatin dalam 10 bulan haji hatta yudhah ya malah gawe kurban dia murid wa ayyad bahabi nafsihi lan yantanya ya murid imudiyah tabi nafsihi kalawan nawake murid wa ilam yazbah binafsihi falyashhada maka becik mahadiran baya murida ing udhiyah wala tafsilan rasa wa udhiyah ila min ibilin angin saking ontawa baqarin lan sapi wa min lan wudus wa syartu ibilin wa syartu ibilin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina poe minggu ieu urang puasa urang mana meureun jadi gitu puasa poe ieu meunang sabaraha. Nah, tetep puasa kayak ngitung-ngitung ngitung lah. Alhamdulillah ya. Nah, lamun dek dilewatkeun lewat terus sampai ruah sampai bulan ruah. Tah poe ieu ku Allah urang dibere cedeung maha kawasa Allah anu biasana central panas tapi cedeung tah urang mah biasa bae cedeung teh jeung aya hujan teh endap-endapan hiji teu endap-endapan dua teu kaget coba di Peru geus deuleu deui ka luhur gede teh moal hujan karek ge beres kamari cenah ieu 1,5 meter aduh geus aya bunga hujan teh aya sedih hujan teh tergantung ku majelema-jelemana
ya. Jadi menyikapi tentang kejadian mah kumaha jelema-jelema jeung kumaha memandang. Sebab urang mah memandang teh ku nafsu, jadi atuh segala rupa urusan Allah teh ditentang. Teu beunang ditentang urusan Allah wa. Deuk sanu nentang. Lamun maneh maca la ilaha illallah berarti anjeun teh geus iqrar lisanna jeung geus nyatet di jero hate kolbuna eueuh pangeran nu wajib disembah angin ai pangeran teh nu nyiptakeun langit bumi katut eusi urang maja la ilaha illallah pencipta langit pencipta bumi kecuali Allah. Berikut anu nyiptakeun sagala rupa manfaat nu nyiptakeun Allah, madarat nu nyiptakeun Allah, nu haram Allah nu nyiptakeun, nu halal Allah nu nyiptakeun. Atuh lamun jak Allah sia ridho di pangeranan ku aing sok ulah minculak lamun sia minculak ridho teu suka kana naon nu ku aing diciptakeun teangan bumi salian bumi aing ayuh sia ditalangan bumi salian bumi ka mana emangna diusir ku nu kolot hehehe teu bisa balik ka nu ngora ayeuna mah diusir ku Allah teangan bumi salian bumi aing Masya Allah, saya ridho. Ridokeun ku ari aya koron. Corona, ya, corona. Oh, jadi corona. Sia tah mah. Dan Allah nu lain nang Allah hakikatna mah meunang sanajan timbulna awalna mah itu di mana itulah pokoknya mah tinu sipit baheula aya virus teh virus babi, aya deui virus embe, aya deui virus kotok, terakhir virus onta, kuari mah virus lalai. Itu teh virus teh timbul tina lalai kalong. Sebab di ditu mah kalong teh dikonsumsi. Orangnya tuh namanya orang asa kacang hijau berunya orang ya Allah ya Rabbi aduh ya Allah aja diberi loba deh tadi Cina orang lalai jadinya nama kan tak ya berit anakan berem kene eta teh nya nama langsung be anak berit teh dileg-leg teri anak berit, anak cucurut, bahkan anak kucing. Japres, cida kos gitu di cida. Timbul bengke bakalna aya rahasia-rahasia caknyana. Mun ngadahar orai bakal kuat. Kuat naon cenah kieu lalu omong. Sia geus ngadedenge be kuat naon tah cenah. Aku mah inget kuat teh inget ka eta teh almarhum Haji Mami. Anakna kan leutik keneh. Baheula mah kan teu digelar obat kuat teh. Ka Jakarta obat kuat. Jakarta baheula mah kan. Anakna nu leutik mah beli cak cenah biar kuat. Sia mah teh jurusan.
Apong budak leutik biar saya kuat cek teh. Teu kolot da seuri we. Lain jurusan blon. Jadi eta obatnya dibaca ku budak. Budak bahkan pikiran kadinya. Pikiranna kana kuat awak bae. Padahal membeli mah tuh mangpat mah jangan kolot-kolot kene. Kuari mambalaya di mana-mana. Masyaallah. Kari. Aya rahasiahan Allah ngaharamkeun anjing. Aya rahasiahan kuat teu sia menghadapi anjing. Allah ngaharamkeun babi, kuat teu sia menghadapi babi. Babi teh haram. Sok sia kuat teu. Ngadahar moal ka babi kitu cek Allah. Intina eta. Selain daripada aya rahasia-rahasia anu bakal madarat. Aya pasti setiap nu diharamkeun pasti aya kabahayaan sebab Kangjeng diutus ke alam dunia teh untuk jalbil masalih wa daril mafasid. Geus anu halal jalbil masalih, haram daril mafasid. Mafasid kasupna. Sakitu setiap nu diharamkeun deuleu ujungna. Allah ngaharamkeun riba. Kuat teu sia menghadapi riba. Ayo sia. Ayo kredit. Boro-boro urang kiai dage ora kuat. Lah mengkonon. Tuh sia, ayo sekuat teh cek Allah. Ayo sia, pajak. Duit pajak teh haram. Kuat teh sia menghadapi pajak. Ayo sia hirup mal kebal di alam dunia leg-legan ku sia pajak. Kunaon kiai haju marenta. Mukoh kiai make udeng-udeng nu bede sorban ngambay deh jubahna ge kurang panjang ditambal deui mentaan pajeg atuh maning cicing di pasar teman kiai jadi tukangna eta pajeg teh naon karang-karangna tah sia nyaho sia osok kos aing teu nyaho bae oreng aing hiji jeung tukang salar. Tuh, eta kan nyalarna hari di pasar mah make peneng ieu tukang salar teh. Hari kiai mah make jubah. Atuh salar-salar kene. Engke mah sesama orang yang suka minta ke pemerintah melalui proposal sasalamana ge sama-sama salar kita nih. Geus ulah hese-hese. Aja kuat geus ya menghadapi eta. Malah didalilan jadi halal. Kuat aing ngaharamkeun teh moal urang berjuang kajian kumaha ge hayang Islam kabeh sadunya moal bisa sebab Kangjeng wafat Yahudi loba keneh kota anggeus kon teh dibasmi ko aya keneh jang perjuangan sanggeusna aya masjid aya Kristen jelema nu endeu ka sorga pasti ka masjid nu endeu ka neraka pasti ka gereja. Jadi itu ya kelenteng pasti ka kelenteng. Tuh kan. Si ieu mah ka masjid teu ka gereja teu ka kelenteng teu ka mana ya si ieu bae. Tuh. Ya aya rahasia-rahasiaan. Dicoba ku Gusti Allah, haramna babi kuat teh sia menghadapi babi yakni ulah ngadahar babi, anjing ulah ngadahar daging anjing. Orai ulah ngadahar daging orai. Lalai ya Allah make jeung ngadahar lalai lauk japuh aya keneh asal dirumpak awas cek Allah paharaman aing sia zina haram kuat menghadapi zina kuat alhamdulillah ketika teu kuat awas ya lain disiksa sia narkoba ambalaya sejarah narkoba di Banten pangheulana sebab baheula tahun 800 sekian eta teh Cina geus asup ka Banten
lain daripada dagang, nyana selalu membawa narkoba. Tiba heula Cina. Tiba heula eta teh ditulis di sejarah. Eropa mah teu bawa narkoba ka urang. Mawa teh nya nama ism agama misionaris. Tapi Cina mawa narkoba teh baheula. Mantap teu kaget. Lamun kuari dibedolkeun ka Indonesia, di Cina kadar rieu mawa narkoba berbagai cara. Teu kaget nu hafal sejarah. Aju kuari ku urang kumaha? Henteu kumaha kuat geus yang menghadapi eta. Narkoba kuari Ambalaya lain di kota bae, kampung Ambalaya. Anak orang deh naudzubillah min dzalik. Aduh, ya anak orang anting jadi berat sabelah, lalaki deh. Buuk bereng. Aduh, ngomong setengah lagi. Di titah geus teh nurut. Malah mah ngambek. Kolot dicarekan. Anak narkoba. Masya Allah. Nah, ya virus teh ya begitu diteliti ternyata ieu teh ya sarua jeung anu diproduksi ku lalai atawa kalong. Kulobana mengkonsumsi binatang haram tersebut eta teh di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 7 bulan teh geus kadeteksi bakal aya virus. Sebab ieu lalai itu ya menimbulkan virus. Setelah ngadahar eta teh loba anu puyeng paeh. Pas ngadahar eta puyeng paeh. Teliti ternyata eta tuh lalai. Di urang makan lalai teh ya osok pakai ciri hari bulan Ramadan. Asal keluar be buka. Diojok-ojok ku budak atuh buka bae urang. Ajan cincang keneh ge. Jageus lalai cek. Asal lalai magrib atuh. Kitu ge aya teh diojok-ojok. Teu budak tolol deui nya. Bari bae teh gojok-ojok nah. Jabah heula mah imana pan make awi. Aju arasupan ka dinya. Aduh, teh lalakon baheula lalai. Ternyata horeganan barang haram, hewan haram anu nimbulkeun racun virus corona. Baheula mah awewe teh lamun kawin di mas kawinan ku corona daekeun bari embung. Awewe dikawin di mas kawinna corona bung jangan teh kajian bedok. Baheula mah hayang ku corona. Iyalah. Jadi setiap momen anu terjadi di dunia teh aya titipan Allah. Aya titipan Allah. Satu Allah ditipkeun. Awas ya. Ieu lalai kalong haram. Titip ai. Lamun ku sia dikonsumsi bakal nimbulkeun virus. Urang kudu hudang. Berarti aya itu perintah ti Allah supaya pinter. Andai kata terjadi virus, teliti kumaneh antivirusna. Tita pinter urang. Ku Allah aya corona teh tita pinter. Ternyata Korea, kedokteran Korea, kedokteran Cina, kompetisi untuk menemukan antivirus corona. Nyana berbagai cara. Kuari anu mendapatkan antivirus corona seorang dokter Islam di Palestina. Wah. Cina geus memohon ke Palestina
supaya dikembangkan, dipinta terus terang. Ternyata Palestina adalah negara manusia-manusianya menghidupkan bangsa-bangsa. Di mana saat belum diketemukan di berbagai negara antivirus yang sekarang melanda, di Palestina telah ditemukan. Wah, sahanunya ayeuna dek diangkat Palestina ku Gusti Allah. Aya rahasia. Setiap momen terjadi aya rahasiaan. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Aya titipan Allah ternyata. Ayeuna teh keur bojohna pohara. Orang Palestina ngora keneh dokter. Masya Allah. Tuh kan. Di samping eta aya perintah-perintah di Allah. Hiji menghadapi makanan, urang kan kudu kokobok. Urang mah tita bebersih teh aja osok ngaji teu aneh ku ari tita kokobok. Lamun urang tita kokobok teh sia aing mah tiba heula goblok. Ye, urang mah kokobok asal kokobok. Wah. Urang juga tah eta teh ya geus dikembangkeun ku urang Islam asal deuk ngadahar kokobok. Asal deuk ngadahar kokobok. Kakara kuari bae jelema asal dahar. Urang mah baheula. Kokobok tah. Ya Allah, ya Rabb. Hiji. Nomor kedua, tangan kanan jeung tangan kiri diciptakeun ku Gusti Allah berbeda. Tangan kanan aya anti-virus. Tangan kanan. Mandak kurang dahar katuh ngisang si eta mah katuh urang mah kenca. Dibaliknya nama aya dahar kenca aya ngisang katuh. Dasar meureunanan lahir di solear. Aya beda. Kenca jeung katuh diciptakeun urang teh nyawa. Mandak sunah. Lamun mantas dahar beres lamotan. Bukan jeung Nabi teh dilamot sebab di dieu teh aya enzim. Anu urang teh nyaho rahasia Gusti Allah berbeda. Ieu mah ulah teu aya. Tapi belah katuh masyaallah. Mantak lamun urang nyaba kahiji awewe bisi dipelet. Ya kan? Tah colok nama kanu kenca ulah nu katuh. Caina colok set kecuali hayang dipelet ulah. Pan aya lalaki hayang dipelet aing cenah. Ngadenge batur dipelet hayang perasaan dipelet. Itu anu melet. Beungeut kos kitu si dipelet. Atuh nu dipelet anu kasep. Sugi harak aya harapan. Si eta naon atuh? Lain dipelet malah mah disetrum. Disetrum udah di dunia lah. Ya. Kebersihan orang memang diperintah. Setiap momen yang terjadi ayat titipan Allah. Haram lalaina, haram kalong. Terjadilah virus corona. Kuari teh dibawa angin ke unggal negara. Memantak orang temenang ku kumpulan temenang lobaan eta teh henteu salah bener. Sebab besi terjangkit ka si eta na kitu nyahoeun juga urang sasalaman secara medis. Jadi nyana anu membawa anak ka urang nyana nama ti angin misalna. Sebab teu jelas ieu teh ya ka mana datangna angin atuh garana ge. Dah ja seperti eta. Geus aya we untuk meminimalisasikan gampang paling minim ya disemprot kurang. Deh hese teu kadeuleu. Perang teh lamun teu kadeuleu kan hese. Urang perang jeung nu teu kadeuleu kumaha tuh? Ieu kuari datang ka ulah Jumat gara-gara corona. Atuh ka teu kadeuleu ku urang teh aya pre Jumatan anas corona can karuhan Jumat urang henteu. Ya kan ieu urang hese ngabahasna.
Masalahna tekan deulu ieu mah virus anu teka deulu. Ya. Berbagai-bagai alasan ulahna tuh gampang bae carita pikih ieu. Carita pikih mah tuh di teangan kurang atuh kapanggih bae. Oh mau di akhir zaman mah kudu make kitab, mau coprak we gitu jadi. Tuh, ujung-ujungna mah lain urusan hukum di Indonesia mah. Urusan nama naon karepun? Iyalah. Bisa di kantong lah. Ajukan gampang urusanana. Geus bantak kiai-kiai insan berani cerita-ceritakeun dalil-dalil da lain teu diteangan paling naon masalahna gampang. Dipikir geus ambalaya tah mun kos kitu mah teh teu jadi heka-hesean teu. Ngan keheula ye unsur-unsurna. Kan kitu kiai teh. Sebab ieu kan lain murni penyakit tuh. Berarti kan aya muatan politis. Geus lamun aya muatan politis keheula tuh lah kagak dalil lah tenang. Tak kitu. Long serempeng. Babari geus emang maksudna ge nyaputnya. Jelas. Atuh gitu. Kok bisa kajahoan politik? Ke iraha kula dibuka. Iraha ulah ku adi. Ulah ku hari ke dibuka unsur politis tinggi luar biasa. Geus satu orang mengikuti air mengalir bae. Air mengalir teh kieu. Hiji atuh ulah loba kalaluar akur teh mah tah. Ulah loba kalaluar ulah loba ka mana eta akur teh mang tiba heula ge kiai mah ditana kos kitu. Ulah ibrag-ibragan di jalan di pasar nganaonan deureuh teu boga duit nun teu. Boga duit nami ibrag-ibragan ge nya mah tu aya nu nganteurna isi eta. Masya Allah Tanah Abang diubek sugan meuli naon henteu. Atuh naon atuh ngubekan Tanah Abang. Capek-capek bebelian henteu atuh maningan jeung anu teu ngubek datang serok beuli balik beres. Ieu mah lain pan. Wabeh lantai diubek. Capek. Meuli henteu. Ditanya ke urang, kunaon teu meuli mah teh? Mana jang meuli da cek nya teh. Duit teu boga non teu boga Aisyah ngajak aing dik naonan goblok. Sakalina ka Padang urang kene nu mayar ya. Allah aing dilojokeun ku sia. Dah ieu. Eta mah akur ulah ka mamana libur sekolah akur geus lah. Nya ulah ka pasar, ulah ka tempat rekreasi. Ja akur atuh tiba heula ge kiai mah. Lamun hayang bener ibadah ka Gusti Allah, ulah loba leuleumpangan. Cicing di imah geus teh subuh lah ka pasar ke jam 6:30 jam 7 duha 8 rakaat ulah ka mamana mantap salat duha lah cenah jam moal ka mamana maca Quran atuh 30 juz ulah ka mamana Masya Allah karim acara loba teuing atuh sajuz atuh geus beres baca Quran maca sholawat ja teu ka mamana tereh ge deukeut ka Allah tereh emang dititahna ge ulah ka mamana jadi ieu umbak kuari bupati gubernur kabeh pemerintah nita ulah ka mamana teh nya nama ngamankeun diri tina virus lain deukeutkeun diri ka Allah baringsang atuh diniatan kuari selain daripada diinstruksikeun ku negara urangna boga pikiran sorangan niat geus lah aing mah keur teu meunang ka mamana dek ngadeukeutkeun diri aing gitu tanya ngadeukeutkeun diri kan ka pamajikan tas siapa sok mengkol bae goblok tuh ngadeukeutkeun diri ka Allah berjamaah teu meunang cenah berjamaah ge ka masjid mah teu meunang henteu kudu berjamaah antri atuh. Kuari kudu aya wasit di lawang masjid. 5 masuk.
Keluar 5 lagi masuk. Jadi diantri 5 nyanana mah teu salat. Jadi urang teh kuari dibuat lucu. Dibuat lucu kuari. Sementara di Cina na loba jelema nu asup Islam. Aya nu teu asup Islam ge milu berwatak Islam, budaya Islam, wudu lah nyana, mandi lah nyana, milu salat padahal macan syahadat, nu syahadat ribuan, nu can syahadat milu salat. Di Cina na modal geus kitu, di urang kuari dilarang salat. Dilarang berjamaah. Badak ge ieu atuh kaje di mah kerame ieu. Asal kerame ge setiap momen yang terjadi di situ ada titipan Allah. Dekumaha negara ieu, dekumaha negara ieu, kumaha seorang ieu, kumaha seorang ieu. Nah, kuari kan dibuat riweuh. Riweuh cenah kiai atuh sia teh pos kitu bae riweuh. Ieu cenah lain kula bae kabehan. Atuh nanaon? Lain cenah sieun pae, ai kana raka sieun teh sia. Kana raka sieun pae sieun. Ulah jadi jelema tuh sia jadi lalai ka ditu. Pareng siap virusna tolol. Tak kuat tuh ya. Biasa bae setiap perkara nu terjadi ti Allah. Eueuh nu kaluar ti Allah teh kadegeun eta. Eueuh hiji perkara anu terjadi luar daripada qada jeung qadar Allah. Urang sok ngaji bae praktek. Kullu syai'in bi qada'illahi wa qadari. Setiap perkara eta adalah geus ayatina qada jeung qadar. Qada baheula di alam arwah di lauhul mahfuz. Qadar ayeuna nu ngagerakeun. Gerak-gerak akur qada jeung qadar. Tulisanana bakal aya corona wari kodarna. Nah, kabeh geus aya catetanana jeung geus aya tulisanana. Make riweuh. Henteu kudu riweuh biasa bae. Maksudnya biasa kumaha? Biasa nu osok ka pasar atuh ala kadar dagang madagang. Biasa ngaji atuh ngaji. Jumat beusi deuk diliburkeun mah tuh masalah. Tuh ka Jumat jadi libur. Masyaallah, teh kudulah biasa bae. Matak alhamdulillah. Tangerang, Serang, Pandeglang, himbauan-himbauan tentang kehati-hatian ti pemerintah aya, penangananna aya, tapi ditingali ku urang biasa bae. Cenah di majelis anu mah geus nu ngararaji, atuh tah mah corona ge tilok ngaraji. Emang tama asli tama kos gitu mah aja diliburkan ku kiaina. Tanyakeun kiai kok diliburkan dengan 10. Maju hujan atuh libur sorangan. Maning aing ngomong libur dak. Budak masyaallah ngaliburkeun 10 bae make nu dipencet teh naon ngaranna? Naon? Otakan. Kudu dibabawa punya anak. Remote. Tidak pinter-pinter heran. Faktor usia merenya. Ya Allah. Nah, kumaha ayeuna? Pasrahkeun ka Allah urangna ulah kaget, ulah sok, ulah naon gitu ngaranna? Ulah bingung. Kumaha cek Allah bae tetep ikhtiar jeung ikhtiat mah kudu hati-hatian di samping zahir, hati-hati batin urang ge mun tayang kana bogana ka Allah lobakeun maca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul eta kan aya tarekahna kieu lamun urang kaluar ti imah opat arah macan lamun urang deuk kaluar ti imah ka mana ngulon lawangna ngulon heula bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai terus nganan ulah ngiri belokna
nganan ka dieu tah berarti mun tadi ngulon ngaler bismillahirrahmanirrahim terus nyeta bismillahirrahmanirrahim terus ngidul bismillahirrahmanirrahim tah karak siap gerak berangkat 1 2 3 atuh lain abri bae maka kos kitu urang satu pabajikan di jero seuri beuh salaki kos TNI we cek ini tadi bere tuh kan jadi ku sebab corona orang jadi hafal kan gali ilmuna aya titipan Allah samping urang kudu bebersih emang dititah nomor kedua anak mun tayang kan bukan dititah nomor katiluna eta tadi zahirna upaya batinna ge urang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' bismillahilladzi kalawan nyebut jenengan Allah anu la yadur moal bahaya ma'asmihi serta aran Allah syai'un fil ardi sesuatu nu aya di bumi wala fis sama jeung sesuatu nu aya di langit naon bae nu kurang dipake kampung moal ngabahayakeun ka urang dengan membaca bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis wa huwas samiul basir eta tah geus kuari urang asal keluar ti imah di jero imah euting beurang eta bae baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama geus kuari kan pamajikan urang teu milu ngaji ya tadi mah menang wiridan kiai anti corona naon ka wiridanana wiridanana mah eta teh coba tanyakeun ka nu ngaji tuh emang kakak tuh gadenge aing ngadenge siap untuk nyampe ka aing emang apa tanya ka batur lah ulah ngomong aing ngadenge mah osok tapi talar manteu kajakeun tuh ka babaturan aing henteu panjang teu pendek teu katalar ih sia mah balik deui ya kan aing ge hayang ngadengekeun deui coba bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul di samping aya rahasia-rahasia lain anu ku Allah dititipkeun urang mah teh nyahoanana seperti eta tapi ingat setiap aya jelema gede dek muncul pasti menelan korban ribuan. Sejarah Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ketika Kangjeng Nabi Musa dek dipunculkan ku Gusti Allah lawan Firaun. Firaun teh embung eureun jadi jelema, hayang jadi pangeran bae. Tapi impianana bakal aya ngagantian seorang manusia di imah malah mah berarti kan orok kene kanjeng bono dek munculkeun Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sabaraha ribu orok anu dibunuh pikir Masya Allah setiap momen terjadi ayat titipan Allah ketika Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam dek diangkat jadi rasul diangkatlah tesa eutik tesa kedeung waktu nage 850 tahun anu milunangan 50-an selain eta kafir kabeh titah nyieun kapal ku Gusti Allah dek dipunculkan Kangjeng Nabi Nuh sabaraha ribu jelema nu kakereng pilih ya. Namrud Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dibelem ku Raja Namrud selain daripada manusia-manusia anu dibunuh ku Raja Namrud hewan-hewan sabaraha ratus sabaraha ribu anu dibunuh iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis ketika Kangjeng Nabi urang diisrokeun anu tadina geus loba penganutna ribuan lah insyaallah anu geus iman ka Kangjeng Nabi teh lain bae di Mekah Madinah geus berbagai sisi-sisi kota geus kabeh begitu Kangjeng Nabi diisrokeun dimerajkeun sabaraha ribu anu
murtad deui. Masya Allah karim. Ketika Bung Karno diangkat jadi presiden RI, sabaraha puluh ribu manusia eta samemehna nu terbunuh ku penjajah. Bapak kolot urang ya kuburanna di mana wallahu alam. Uyut urang kuari di mana kuburanna wallahu alam. Dan lain-lain sebagainya. Dah setiap diangkat seseorang pasti Saddam Hussein lain jelema leutik atuh hudang dunia hudang ku Saddam Hussein hanya hendak mengalihkan kurs hungkul tina tadina dolar jual beli teh supaya menjadi dinar supaya dirham berarti kan dialihkan tidak dolar karena dinar otomatis negara beralih menjadi negara Islam kan gitu. Seberapa puluh ribu manusia Saddam Hussein atau gitu bae terus. Nah kuari teh dek naon muncul ieu ribuan jelema paeh. Ribuan jelema paeh. Paehna eta melalui virus pasti aya nu dipunculkeun ku Gusti Allah rahasia Allah. Sebab naon? Ulah kaget kuari lamun di Amerika loba masjid. Di Perancis geus loba musola, geus loba masjid sarua bae, di Jerman diulah-ulah ge gereja dibeli dijadikeun masjid kumaha atuh. Wah, di Perancis, di Australia geus aya masjid. Masya Allah kari aya di Cikupa masjid dijual. Aku anak incuna goblok. Sia kunaon ngajual masjid? Bohongan, ceuk nya teh Bapak kolot wakaf teu bebeja ka aing. Aing kumaha narimana ieu omongan sia. Kaayang aing mah Bapak kolot atuh wakaf bebeja ka aing. Goblok teh coba ya. Nah, ieu mah kudu Italian bawa ka Kapolsek, bawa ka Polsek. Nah, iya. Ya, setiap momen aya titipan Allah menitipkan teh melalui lisan dokter, melalui lisan kiai, melalui lisan tetangga, melalui lisan. Lamun geus eueuh lisan melalui hewan. Allah Maha Kawasa jeung Maha segala-gala. Tuh. Yes, kuari biasa bae urang menghadapi corona. Pemerintah biasa bae deui sebagai tugasnyana. Ayo bae tugasnyana. Jang masyarakatna urang-urang sebagai rakyatna. Pemerintah tuh hayu bae terus. Jadi hayu ulah naon gitu dibuat panik. Biasa bae. Ya, adapun misalnya aya atuh geus kabeh ge kullu syai'in bi qadaillahi wa qadar. Jadi tenang kan urang kieu mah ngaji keluar mah biasa bae. Weh deui ulah terapkeun tauhidna ka Gusti Allah Subhanahu. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Selain eta sholawat baca kurang lah teu ka mana ye. Ieu mah baca sholawat bae sanu nyaho. Ieu aya rahasia Allah. Mangka deui encan nyaho datang ka iraha waktuna. Libur sekolah ge encan nyaho waktuna sebab naon kan geus keneh diteliti ieu teh ku WHO. WHO eta organisasi perkumpulan dokter sedunia. Nah, diteliti teh ka mana? Gitu naon karangarana dibawa ku angin ka mana instruksi kan aya alat. Alatna naon cenah ke mikroskop. Aing mah babari bae. Kaca nomeureun salah, tuker salahna pantes. Geus eta urusan ilmu kedokteran, geus tah pokokna lamun jelas seperti eta. Nya, nah, ya di Indonesia rawan, bahkan titik kerawananna aya model lamun dibahas mah ieu. Ieu bahas pembahasan internasional. Pembahasan internasional. Aya nu model teh kumaha? Aya nu model teh virus teh set okos anu neangan jelema-jelema anu tilok salat. Heran ieu mah. Atiba internasional di Amerika. Masya Allah. Iya jadi virusnya itu mah ongkos ngapung gitu tah. Atau nu salatna kurang khusyuk.
Asal siekeun lah ya. Atuh teh husu-husu cenah mah. Tok geura nu kena di urang, mentak dirahasia-rahasiakeun. Sia eta kena kunaon? Tas di anu. Sia eta kena kunaon? Tas di anu. Sia eta kena hampir rata-rata. Geus diteliti kan diksidana hungkul kok. Ieu blok-blokan diksidana sorangan blok-blokan. Minoritas muslim Cina kena corona minor. Paling sedikit. Mayoritas jelema anu komunis. Ya kan diteliti. WHO kan meneliti ada apa sih ini virus teh kan lamun digedekeun mah kitu tah set letik digedekeun eta teh loba ieu loba calingan bulet tapi caling-calingan kos karar itu timbulna sarua jeung tina lalai jadi dicokot racun lalai disemprotkeun sarua teh eta virusna. Nah, disebutnya sindrom. Wah, naik ya ini. Atuh, mulai ilmu kedokteran. Baca ke urang dina kitab Ibnu Sina. Masya Allah, 1000 tahun yang silam Ibnu Sina geus pernah membahas tentang sindrom, tentang Mars, tentang Everton. Iya, penyakit-penyakit anu mengarah karena pernapasan 1000 tahun yang lalu. Islam kaya dengan ilmu kedokteran. Begitu dibahas kuari, baca Quran kitab Ibnu Sina. Aya kabeh. Ya Allah ya Rabb. Aya kabeh bahasa-bahasa medisna aya kabeh. Masya Allah karim. Nah, eta anjuran Ibnu Sina kumaha? Seringlah mandi dan seringlah minum. Tidak kitabnya gitu, sering mandi, sering minum. Tidak akan terjangkit penyakit yang dinamakan corona. Orang kudu mandi, lobakeun mandi, ya. Taruhlah orang kudu loba jeung pamajikan merenya. Apa mandi deui. Nah, atuh aya mandi teu pararugu mah urang ge hok. Maksudnya hok cai. Siapa menyebut tega aja tuh kami mah boga. Ya instruksi dokter Ibnu Sina 1000 tahun yang lalu. Ya, mandi yang banyak. Berarti kan bebersih meureun maksudna mah. Bebersih bulain sekadar tangan, minum yang banyak. Syurba. Eta bae insyaallah. Sebab terasana dina kitab Ibnu Sina nanti terasana hiji terasa teu ngeunaheun awak teh teu pararugu pilek mun sakur urang mah nya nomor kaduana sulit untuk bernapas saeutik di dieu tenggorokan minum terus insyaallah buka ku urang kitab Ibnu Sina aya kan nah eta ka modelanna nu kuari mengatakan virus tersebut terbawa ke angin. Makanya di Belgia mah eta teh disemprot di perbatasan. Di perbatasan nah sebabnya kan boga peneropongan virus. Asal dekadinya semprot, capek sia. Capek orang mah lain asal virus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi napung. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi kata tangga ka dieu. Nyana semprotan mutahhir orang semprotan ikhlas ke Allah. Semprot orang melalui Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Fatihah. Nah, lamun urang dibahas Islam geus kaya tentang penelitian berbagai penyakit. Mantak nu beunang ku ari Palestina. Ditingali kunyana. Tina urayan-urayan Ibnu Sina moal jauh, moal kaluar ti Ibnu Sina. Iya ketemu kan. Ku ari geradu tawar. Nah, berarti kan di balik kejadian, di balik momen ayat titipan Allah, orang kudu cerdas, dititah cerdas, masya Allah. Nah, orang asli nama gua rima tulis be,
mun tayang ka Gusti Allah lobakeun takarrub ka Gusti Allah ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah disalametkeun dijauhkeun tina mara bahaya khususna tina penyakit corona umumna tina virus-virus anu lain terutama virus-virus Islam, virus iman, virus tauhid mudah-mudahan dijauhkeun ku Gusti Allah kabehan urang dibere tenang tur husnul khotimah sakitu bisa ngararaji ki lamun tenang mah moal ja mentak ngararaji ki boro-boro tenang cenah menghindar ya Allah ya Rabb Kitabul Udhiyah kitab udhiyah dek nyaritakeun korban ya sunnatu hukumna korban teh sunnah masya Allah kan sunnah Imam Muslim nyaritakeun annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kibashain amlahain aqta'arnain dzabahahuma biyadi Sayana junjungan alam kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ngalaksanakeun korban make domba kibas anu tandukna ranggaek anu warnana belang bagus loba warna putihan dilang langsung ku kangjeng Nabi nu mencitna langsung kangjeng Nabi ku panangan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasamma wa kabbara maca bismillah takbir wa wada'a rijlahu ala safahiha sampeanana ditincakeun kana latar domba anjing dalil fasalli li rabbika wan inna a'tainakal kautsar salli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar masya Allah iraha dilaksanakeun ieu korban ke tanggal 10 tambah jeung ayyamut tasyriq eta waktu kurban kuari mah sanajan boga duit ge urang teu bisa korban boga hewan loba teu bisa korban kayak waktu-waktu mentak ma'amila ibnu adam yauman nahri min amalin ahabba ilallah ta'ala min iraqatid dammi aya pagawe ini ibnu adam poli dipake karesep dina poean lebaran kecuali ngucurkeun getih korban eta entek kuari bulan Rajab Rawah puasa Syawal Hafid opat dan 4 bulan deui ieu lamun kuari harga embe teh 2 juta nu pangletikna anu rada gede mah 5 juta anu hebat mah di Garut mah 10 juta embe teh ada jadi lamun urang deuk meuli anu 5 juta berarti sabulan kudu nyengcelengan 1 juta jang bulan haji geus sakitu sabulan celek ngomong mengenai nanti mana cenah lagi mengenai tinggal ngomong dan celek iya ta menangna ya Allah ya Rabb
kabita innaha latati yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha. Engke dina poe kiamat korban urang datang ka urang hudang dikubur dipapagkeun ku korban urang. Manehanana ngomong ieu teh abdi teh anu pernah dikorbankeun teh ya jauh ka mahsyar ka ditu. Kula geus dipersiapkeun sok keur naik ka kula. Urang naik korban urang. Ya Allah. Apa ngaji pendek dadah bilujangnya tidak ada itu sama itu bisa milu itu di akhirat mah bisa ya Allah ya Rabbi kunaon cenah kitu diajak itu besi buntut dan dipotong punya di dunia ge geus dipotongan bae nu aing nah iya istimewa urang jaga azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum lintuhan kumaneh kurban maraneh kabeh yakne berkurbanlah anjeun nu lintuh sebab fa innaha 'ala sirati matayakum sebab kurban bakal jadi kendaraan jaga nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Aduh, anu henteu nyebrang kabeh ge sorgana belah ditu. Di dieu neraka. Nah, urang kuari meuli kendaraan jang nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Korban. Nu lintuh. Hei, mantep. Ya. Sabaraha na kiai saurang hiji munding engke nu bakal dicaritakeun sapi munding onta ngan hukumna sunnah teu wajib tapi jang urang teu wajib soteh jang Kangjeng mah wajib umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum kutiba alayya nahru wa laysa biwajibin alaikum kuring diparentah mencit jang aranjeun mah sunah jeung diwajibkeun ka kaula mah kutiba alayya nahru jadi kurban teh wajib ka kaula mah walaysa biwajibin alaikum anjeun mah teu jadi kasimpulanna Kangjeng mah wajib korban teh urang mah sakadar sunnah pokok salat tahajud Kangjeng mah wajib salat tahajud urang mah nyebut sunahna ge teh Jatilop. Jauh hukumna we hukum. Duha wajib jang Kangjeng mah. Jang urang mah sabodo sia. Tuh kan jadi aya khususiat. Nyandung datang ka salapan Kangjeng khususiat Kangjeng dia perintah-perintah ya rahasia-rahasia. Ulah haju nuturkeun Kangjeng. Aing mah cenah ku iman-imanna ka Kangjeng aing ge boga pamajikan 9 aing mah. Nuturkeun Kangjeng teu kagok aing mah sia. Teu naon sia? Bener sia nuturkeun Kangjeng. Kangjeng mah perang sia geus perang can. Can daek. Mung sia mah giliran nu kituna nuturkeun Kangjeng. Giliran tah Kangjeng mah Kangjeng puasa Senin Kemis ya. Yo, henteu cenah eta urusan kos kitu nama aing mah. Ieu bae cenah kawinan nuturkeun goblok dikampak ku sia ku aing sia. Eta mah khususiat. Urang mah tetep masna wa sulasa wa ruba'. Masna wa sulasa wa ruba'. Masna wa sulasa wa ruba'. Pamajikan eta lamun ustazah mah bebeja ka salakina ka emang moal ngamalkeun ayat ieu ka eta karak pamajikan solihah fankihu ma dhaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' pamajikan nyamperkeun ulah dibaca bae kalaksanakeun sia hebat amat ye mumpung aya abah keneh we kula dek balik wah ieu lalakona
Masya Allah loba ayat-ayat anu teu dilaksanakeun ku urang. Ya orang loba ke arah manusiawi dibanding jeung syar'i. Lamun ge makan pamajikan teh